Dalil akli kana kidamna pangeran, mun pangeran teu kidam teh anyaran. Mun anyar pasti butuh kanu nganyarkeun, mun Allah butuheun kanu nganyarkeun. Nu ngayakeun pangeran butuheun deui, kanu ngayakeun teras tali tumali. Jadi rante nu muter taya tungtungna, tah nu kitu tasalsul eta ngaranna. Mun disawang pangeran anu pandeuri, nyieun pangeran anu ti heula tadi. Tah nu kitu daor di ngaranana, tasalsul jeung daor moal duanana. Atuh teu kidam oge moal ayana, da matak daor jeung tasalsul jadina. Mun mustahil Allah henteu kidamna, wajib kidam da teu aya panyelangna. Dalil nakli dawuhan Allah Ta'ala, huwal awwalu wal akhiru baheula. Hartina Allah awal taya kawitna, Allah akhir henteu aya tungtungna.